urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan. Hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru, dibimbinglah ku guru. Aya nu eko-neko set 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 urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bis sifat wa bil ma'arif. Fadzalika haqiqatul ma'iyah. Etalah hakikat ma'iyah. Perasaan sajeng Allah. Aduh geus eueuh nu dideuleu kabeh ge. Eueuh nu kadenge iwal ti Allah. Rasa tamakos kitu teh. Mafi jubati ilallah. Eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah. Unsi jeung Allah. Nya nama menghindar ti makhluk, menghindar ti dunia jeung Allah. Eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan. Hiji be Allah. Datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asabareng jeung Gusti Allah. Nah, idh huwa subhanahu munazzahun 'anil infisal wa ittisal bil hadis. Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tina infisal jeung ittisal bil hadis. Neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya. Eueuh antara jeung Allah, urang mah kan aya antara. Lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah eueuh antara. Aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik, aing teu neuleukeun teu pernah. Aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik, aing teu nyaho ka sia. Aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik, aing teu ngadengekeun ka sia. Eueuh antara Allah jeung urangna mah ngan urangna ka Allahna. Naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh, Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung, Allah neuleukeun urang di leuweung, Allah neuleukeun urang di laut, Allah neuleukeun urang di kota, Allah neuleukeun urang di lembur, Allah neuleukeun nangtung diuk, Allah neuleukeun. Kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan. Antara urang jeung Allah, urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipiceunan supaya Allah neuleukeun ka urang, urang ge asa neuleuh ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh. Perjuanganana melalui suluk piceunan eta.